Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanca mitra sadaya. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawung dina ngabagi warta ka balarea. Tepang deui sareng sim kuring pun Yani Aulia dina program Warta Sunda. Pamirsa, dina danget ayeuna sim kuring bade ngabahas ngeunaan hashtag Indonesia Gelap. Ku ayeuna hashtag eta mahasiswa ngalakukeun aksi demo anu kajadiana poe Senen 17 Februari 2025 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mahasiswa anu asalna ti sababaraha kampus nungtut pamarentah Prabowo Subianto sareng Gibran Rakabuming Raka ngarobah efisiensi atawa kabijakan pemotongan anggaran utamana dina widang pendidikan. Kakeuheul masyarakat kana kaayaan di Indonesia ayeuna diwujudkeun dina sababaraha gerakan protes kana kawijakan Presiden Prabowo Subianto sareng pendahuluna. Gelar Indonesia Gelap teh bisa dihartikeun rasa sieun jeung prihatin warga masyarakat kana masa depan bangsa jeung karaharjaan masyarakat. Kabijakan pamarentah ayeuna dianggap henteu ngadukung kapentingan rakyat. Kukituna demo Indonesia Gelap dilaksanakeun minangka pangeling-eling pamarentah nalika nyusun pawijakan. Sakitu bae warta anu tiasa didugikeun dina danget ayeuna. Wilujeng patepang deui dina lain waktos sim kuring Yani Aulia. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.